sanajan sedang lumayung sengitna tetap kamu cahaya kapayun cenah paenya waru sedang lumayung sengitna tetep kamu urang kuningan hanjaka sulit dibandang ngan saukur nikahaya mawaru mayung pingitan teingkar mau bisa dideketan mama kumaha diopena aya papasanganana nyatana disifat jalma wanoja tacan sawawa ukur jadi kembang mata hapatuna birakhina dipisukan tanpa meja dipibanda mau narima walau catatan sawawa ukur jadi kembang mata jang asong jang warta apa taya birahina dipibanda mau narima susah diakalanana lamun can nincak mangsana pinareng ki jadina tangtu panjang lalakona pinasti ayat taunna mawar lumayung siwipna rekaan basa nu nyata mawar lumayung pingitan urang Bandung sengitna angin-anginna nyeng celak di pakarangan loba nu kabungbulengan kumajat
badan mun mawar bareng kacangki urang Karawang bibatureun perang peti genah nyanda genah nyandi urang subang suka bunga tanpa tanding
haturan ka urang gardu pagade Akibat jadi panyancang tobat teuing penya nganci kadede kabelang obay haturan ka urang sembung sadaya hariwang geuningan lamun panggang kumaha salajengna cenah penya katresna siluaning watiti taralali geuningan da beurang peuting tunjunan ujaran ati urang sukaresmi mugi ulah buka
luput henteu daek deukeut ngan ukur bati garaga duriat ngendat tepeda ayeuna patepung deui Mas Nur Alam Sinar Banten Pasar Kemis Tangerang Dede asik nu kamari pamatri pasini jaji narembangan mengkeut ati kedal janji jeung supaya kakuri anu tunggar sugan uyuh sauyuna marengan silih belaan lamun geus tilakalan dipicang-cang tanpa sudah siang wengi sasarengan Mas Nur Alam deui anu bager di Pasar Kemis Tangerang hirup teh moal nyorangan kapayun cenah Mang Memet Setahun ulang teu sepuh nyanu sabulan urang teu tepang tapi hati mas kita edu ieu manjuri ingetlah lakon katukang puluhan tahun kalangku anjeunna lawas katepuk ngiles badi anu pundung jauh kalangan gunung sanajan dipika inget luput henteu daek deukeut ngan ukur bati garagat duriat ngendat tepeda ayeuna patepung deui Pak Adam Cibodas Sinar Banten Deda asik nu kamari pamatri pasini jaji narembongan mengkeut ati kedal janji jeung supaya kakuri anu tunggar sugan uyuh sauyuna marengan silih belaan lamun sekti nakala
ngalarengit Maria jajaka nu anu ka pamarentah bakal mawa karharjaan komodi alam kiwari asik jajaka kudu perceka kudu ngajauhan narkotik cep dede eta teh mawa cilaka Gitu mendingan. kalapadi gunung gede eta sayang piit kahuru pamuda kudu rancake cep sapan sangkan hirup sawayuna Kapayu neng. di Banjaran Seur Sunda di Baros mah manggulo di Baros Seur Kumpeni perjuangan nu baheula nya padedi tong beunang dijajah deui geni Dikukur sadana belum Mang Juli. kumaha cenah mah Dina samoda muji syukur kanu agung Pangeran Masihan Bagja dalam posisi sumur kahalangan gede cai mama salajeng namang kahalangan gede cai popoho saumur geuningan mapahoy kana ngabelaan negeri ngurilingan sisi cai nu hera cai talaga urang ini subuh anu marengan Mas Nur alam sinar Banten nu simpati nganterkeun rasa kamoa dujung-junan pangharapan Pak Adam Cibodas sinar Banten sanajan awis patepang
panarian Cijoho kuningan ngan teu rasa panileungan ngajuk-juk nu dipimelang paero toko kaset Martina Plaza kuningan teu beunang diubara handeuna taya tanding Pak Haji Didin rindu Haji kuningan iraka rekap di bandar kembang asih berang peti Mas John Bajidur Citangtu kuningan dibelak jadi durian Papayun senamang memet mun dipikir ku ciptaannya nu ditaluatik ku pikiran estu ebreh narembuangan sagala nukaran dapat sagala nukaran dapat dina peting anu simepe pamandor Muhammad grup Sabadesa Tanjung Priok anteng jambak buah hate angin subuh anu marengan pamandor grup Sabadesa Tanjung Priok nganterkeun rasa kamar duh junga-junana pangaharapan apana dedena Cijoho kuningan sanajan awis patepan kuring rek sabar ngantosa Papa Haji Omon APDR anu canggih ti Subang da pugu aya pangahalang kembang asih anu marengan mamah naneng Santi Cijoho ngan terasa panino ngajuk-juk
apa nagugum si jantung Purwakarta kira karek tapi banda kembang asih kurang peti apa na eka beka jelanda indah Purwakarta tibuat jadi duri dina peti anu simpe ayo getek caloher subah anteng nyambat kuat angin suku anu marengan pampang kajil mana bedair dayana canggih ngaleterkeun rasa kamu duk jujur panghareupeun Mas Nur Alam Sinar Banten Pasar Kemis Tangerang sanajan awis telepon kuring rek sabar ngantosan dakuku api yang di Purwakarta aya pangakan kembang asih anu mareng Palurah Haji Among Citalang Purwakarta ngan terasa panina ngajuk-juk nu dipilih teu beunang diubaran langit surut bengrang bodang katembok marak maya deui ku ngasih pegang carita ayeuna patepung deui pamaes langit nulenglang surya ngempray alam caang mega bodas nu ngalayang tu itu di awang-awang moal rek sirna kumangsa komo mun luntur ku waktu mega bodas jadi saksi geterna asih biraki dunya asa nu duaan asa dieuna pangimpian tepung dedeng panggih deui duh panggih deui lamun teu era ku diri hayang
teu era ku diri hayang waca balaka kedal nyarita sok inggih bekasnya ingis goreng balukan dina kolongkeun lamunan ngolepas ka pegat mangsa Korea sungkan paangga mun komo papisa dunya asa nu duaan asa dina pangimpian topung dada panggih deui panggih deui kemang karendong laliga kasorot ku panon poe tas ngendong teu hayang dakar emut bae kabebente kembang harendong nubung tangkalna anu jarang nu ngendong mangadadi matak palau sing goreng rujuk ka duyung jaradi di sisi gawi kembang harendong marurang mata nyeri karena pikir nu ngendong jang wandi hayang dipapak Awas urakan rek ngiping daun anu sing arulang kemang harendong rarigin paingan Mang Juli daya ulang nu ngendong bungan biji kembang harendong barase murah disesepuh mun ngendong jangkung balik bareukeun nu mapan sok tuluy bandung apa harendong buahnya hari edang taya nuluhur
jeung Pancasila disadeur direka-reka nu resep di mana mengendi kumargi aya tawisna dina ibing adu manis silih reret barimu supados teu pahili adu manis anu lucu pasangan istri pamageut nu lami tepat-tepat ayeuna patepang deui gambaran istri pamageut keur sumedeng birahina silih simbah ku kadeudeung sempal goyang gogon jaka sok sakanu wani mati sadia ngayonana sanajan tapi kapati moal ngejar kawalahan adu manis katelahna ketuk tilu baheulana gelar lagu adu manis nu ngibing mojang maranes papas pangreka lagu gelar lagu adu manis nyata dina rupini katelahna jaipongan adu manis ketuk tilu baheulana klasik jeung Pancasila disadur direka-reka nu resep di mana mengendi kumargi aya tawisna dina ibing adu manis silih reret barimu supados teu pahili adu
Puji soda rek disusu papi hamo najan tepi kana mega angin rintih nu nebak pojok